geus hikam geus diaji salat masih keneh ngalantur keneh bae. Ihya geus diaji malah geus dilalap ku aing ihya jeung terong meureun. Tetep bae neuleuh nu geulis ka bita bae. Boro-boro neuleuh jelema nu geulis, kebo geulis resep. Terlalu ieu mah tuh. Oh, pohara jasa ieu. Ye. Kitu kudu kumaha kitab ahli tasawuf teh Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Hikam. Pana tuh aing kieu-kieu keneh bae. Malah mengaji hikam na ge geus dipasarkeun. Boh, geus pohara jasa. Tapi salat terus. Tapi geuninganan ieu aing ieu neuleuh dunia boro-boro neuleuh mobil anu mahal, BB Lexus dan lain sebagainya, misalnya itu aya nama Cadillac dan lain sebagainya, Rolls Royce. Ih, neuleuh Fortuner, bae neuleuh Fortuner. Eta ki pudoli bubat babet tina Innova yang ganti Fortuner. Hikam geus diaji hikam. Kunaon jadi kos kieu aja. Jadi aredan kabeh. Keur memeh jadi kiai mah sederhana hirup boga motor ge geus bunga. Barang jadi kiai makin menjadi-jadi. Teu daekeun naik angkot eta kiai goblok. Bloon eta kiai. Ku hari mah hayang naik mobil lagi nu mewah bae. Wow, mun teu mewah embung. Dionang ku bupati. Weh. Atau yang jemputnya harus mobil tornado. Emang kayak mobil tornado? Itu diayakeun mah lah pokona. Aduh. Lamun teh tornado Sumarekon. Emang aya mobil Sumarekon? Mana jadi kiai jadi kieu. Da kudu lama jadi kiai teh atuh kudu tambah tawadu. Mun diomongan kurang, takaburan deui sedekah. Babetkeun kieu kos kitu ieu. Ngomong doang. Tapi nyana ge merenung aing can husu so. Heran.